Lain berat sapoe ayeuna teu nempo si saroceng ka mananya? Teu apal di mana? Teu apa emang kunaon? Cek aing ge lamun molor, ulah jiga nu keur latihan paeh. Ya, si saroceng teh ayeuna teh di puskesmas keur dirawat. Emang kunaon bisa dirawat di puskesmas? Dipacok orai sinuk. Ya, dipacok orai sinuk mah ulah kudu dibawa ke puskesmas jauh-jauh. Bawa we ka Kosim. Bisa di mana? Kosim gitulah. Naon teu bisa atuh. Anger aing Kosim ieu. Gampang berat ngubaran anu dipacok orai sendok mah. Ya, tinggal dibalur awakna heueuh. Make jahe, kunir nya. Salaman, tuluy diserehan, minyakan we saeutik bungkus. Bungkus ku daun cau nya. Nya di si saroceng teh anjir pais lokmas. Heula geura ulah sok kenyang merai Kosim keur ngobrol teh. Nerangkeun ge can beres. Bungkus naon atuh? Ku boe. Anjing. Ya cek aing ge Kosim ieu. Boe bah. Atuh modar meureun si saroceng anjir dibungkusku. Anjing. Ya, siapa juga nu atoh geuningan si saroceng modar teh. Lumayan we atuh berat ngirit-ngirit. Nu sok mentaan udud jeung kopi. Parah ieu anjir. Hah, bisa wae ieu ya, nog ceprot ya.